Mana batur tanya teh. Aya tulisan anak aya dina jadwal bae jelema can datang ya jam 11 kieu. Teh geuning sada aya nu nyamperkeun euy. Sahanya euy. Weh, Majid. Dia lah. Banggeus ditata deui ngadagoan dua batur. Dulu kene Den, kalau nate kumaha, batur kemana Den? Oh, kerak duaan, mana teh kerak hudangnya beda. Apa go? Bekalan. Jadwal mah tujuan tapi araut kemarana. Lah, aya bangsat mah kuduaan ge kauntuk. Mahi lah kuduaan ge aya bangsat opatan malah parekos geuna asupkeun kana karung. Kamarana batur Majid. Sugan yang tidak nyamper teh tadi. Henteu tadi samperan euy. Yang kamarana teh. Cicing halalah ulah kang nguriling lah. Si Juju kemana nya tadi tidak semut tengah rareunaheun tadi teh ngomongna mah erek cenah mah Majid. Tadi ngomong isuk-isuk mah aya manehna milu digawe gitu maksakeun digawe oge. Oh, Anu katanya hon datang moal mah ayeuna. dagoana sakadeng heula tuh. Sugan. Kan aya lah. Oh batur mah tiluan geus tiluan ngaranna mah lah. Da hararese areuna. Eta geuning aya we. Panjang umur euy. Panas tiris ya dan buranya telat datang. Masuk lah, cicing heula di dia lah. Dudu da tujuh lah. Lo Kang Idar lah. Ieu teh ngan tiluan Tiluan kunaon Ju? ada hareeng Miruna. maksakeun ieu teh. Enggak saya mirunan, kayak pirunanana dapangan kumana. Ieu Nah, ngerahaneut. Lain aya di urang mah segala ge bahan obor barang bang euy. Rona usum ngarona aya mah penting. Pikeun ka kebon sampeun wa ita dayak. Rona teh. Eueuh komo jadwal batur mah nya Majid. Jadwal petingan batur mah Rona teh meuni eueuh saurang-urang acan, urang mah leuheung aya keneh kurtiluan ge. Ada sabenerna maju lain kuna naon ngarona teh lain hayang menang bangsat-bangsat teuing da. Bangsat mah teu kudu aya ti peuting teu berangan loba. Bisi aya nu gering, bisi aya nu kararepet tengah peuting, pan aya Rona mah meureun nyeri huntu ge atoh kan dibaturan ku Rona meureun nya. di urang mah kudu geus aya nu kapalingan ka karaya. Tah kitu. Mun aya nu kapalingan tah aya palingeun gerak pinu Rona. Sebenarnya mau keur nyeri awak ya teh Den. Yang ditincakan bisa nincakan Den. Bisa Tapi nincakan kana tuh. dapang paling tincakan lah bangkung kan Nincakan lah. iyalah ini contohna enak aing mah san ramak Awak besi we ieu mah tukang jaga mah ngadaran we sumsum. nama mah kerasa di urang 10 maju Sakabita naik asa yang ditincakan. geus can Ujat sok cing kumaha deui pangabisa teh Alhamdulillah. Mang Dede geus cager geuning geus lempeng sok kae mah. Iya. Sakitunya kolot. sok yo hanutan heula Bisa yo pas Majid oge. hanutan heula awak Sok ieu mah cager awak teh pernah tiris wae atuh awak. Majid mah hampang atuh nu kitu. anjing bener euy geus lah jag-jag lah gitu lain Jo eta geus menang beja can ku gara-garana eueuh Rona cenah nepikeun ka RW mah rek ngarekrut tentara wakaf cenah bejana mah Can ari kitu naon geus guyur. Ai tentara wakaf teh naon gitu. diraku teu apal tentara wakaf hangsip tentara wakaf teh
Mari ngadengnya mah pernah selentingan ngan geus lila. Rona teh mending keneh sekali dah lah. Jadi orang aya buburuhaneun rona nya cek pribadana sapeting 100.000 ge. Daek mah nya mah jet. Jelas satu daripada ganggu itu para rubuh. Orang ge daek atuh ngarona 100.000 sama. Keun lah ulah ngarona gitu lah. Urang we orang Wakilan. wakilan gitu. Ayo teu mah jet Jo orang hukurilingan. Ayo. Bisi aya naon. Kesal cicing urang. Gapleh da nyungsang tiluan mah. Nggak saya orang nguriling bisi aya naon ngisianan beuriet atuh. Neangan ieu kududan nemrak. Nu beler na kelas. Rasanya enangan yuk. Yuk kurang enang sumput. Yuk, enang sumput mah sok dikere. Namun ayam jago enang sumput diajarna ka urang. Emang kumaha kitu maneh? Da urang mah turunan bapak urang. Bapak urang mah bageulna ge jago enang sumputna ge teu nukas bapak maneh. Emang bapak maneh jago enang sumputna kumaha? Ya bapak urang ge baheula nyumput di keur SD. Kapanggih-panggih kamari pas aya korsel keur dagang seblak. Ayeuna mah urang buktikeun urang Om Pimpah. Yo! Om Pimpah layung gambling. Ayo. Ina urang inangna. Man maneh ka sorangan. Awas ya bapak maneh mau dibere becer. Enggeus geura ngitung di ditu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kamarana nya tadi dia nyebut mah aman. Oh, ya neangan eh. Keur naon ja? Giring nyumput, Bah. Kamaranya. Nyerah balik ah. Teu kapanggih wae ka pas tunduh. Bingung kamari teh balik ke Vietnam ngalatih hancip nang teh wararas jadi anak buah na ayeuna ditegaskeun di Gunung Konang padahal mah geus hoream di dieu teh ngalatih teh da kusabab tugas tuh da tapi keun bae yang penting mah aya jarcel bisi kabulu penting rek nguriling eta mah da teu aman cenah ngadenge mah di lemur teh wayah nanya
erek tugas ya. Tugas negara berat lah. Yolah urang ngaliwat lah di si Mas Aron yuk. Jadikeun lah. Kumaha tuh? Anu mah sarare geus puting. Bisi dera kelong anggur mah dia ajar. Miru ada mah ka pos urang interogasi. Barudak. Tasih marana atau mana teh sing karunya enong bapa. Anggur mah dia arajar. Kena ayeuna teh pare sakola. Diajaran ieu mah pana ya ieu online. Sing karunya sakola teh ya ngebiayaan. Kapan kurang teh bang aya atuh untuk ka sakola geus siga mangar haji. Oh tapakna geuning ha. Tarung kola jiga nu artis ya. Ulah sere. Nges atuh arek kieu mah bahala teh kalurongan maneh teh. Sing karunya kakolot nu beayaan nu ngahirkeun teu karunyaeun kolot dirinya teh 8 bulan ngarung dirinya teu dirinya nang karya baraong tarang ngaraji urangnya sia maneh teh sa ngaran sa maneh jawab Ateng, ateng mana Parto, moal kitu arina si Jarkone araceukna nya. oh pantesan atuh kembae gitu mah maneh eta urang Aron, sa Aron. oh si Aron ah, ya kalem maneh sarua Bayu. oh Bayu TB oh nya pas pantesan di kalau wae da maneh tah Ade. kayak ada mana ya ada teh loba ada mana oh ada nu benernya oh nya bener maneh sare Gojiu. oh si Gojil hampura sudah dari si Gojil ke syukur ada cara geur tas teh mana atuh mare nu puguna teh ye geus peuting ya tas teh mana sik jawab Kerja kelompok. lah kerja Bade ngaliwet di Aron. kerja kelompok mah nyawa HP kumaha make ML main ML nya Pan eta non tuh. Non ngeus kalau alasan ieu sing karunya akan biayaan meuli kota teh kada dipake nu kitu permainan anggur mah belajar pas aya tugas ti guru pan online ini mah. geus ulah omong mung disalahkeun ha asa si Gojil mung eleh geus apa Ari pahansip teh saha namina? JK sudah terbaca di mana-mana JK Pak JK ari tugas hansip teh naon? ya barudak sing apa tugas hansip teh lain ukur karena mungkul lain ukur ya mungkul berat sebenarnya mah kuat lah maraneh mah da demi kewajiban aya tugas di negara ari tugas hansip teh sebenarnya mah bisa anu kahuruan di lemur bisa anu bade ngalahirkeun bisa anu bade maot saha tugasna hansip Pak JK ari pengalaman jadi hansip teh kumaha? ya barudak pengalaman menjadi hansip teh gagah ulah dikira berat gagah bisa mana erek bener-bener sok dia siap ngelatihna asa sing berenang soalnya yo aya tugas di negara gitu berat Teh mana teh yang jadi hansip? Hayang. Lah hansip mau duitan. Ari jang keamanan mah bae. Siap. Urang mah geuleuh jadi hansip mah. Bajuna geuleuh, jo juga buras. Kagak bang ngomong teh. Bisa kadengan ku Pak JK mah galak. kadang ngomong nawa sia bieu barudak sangeunah sia ngomong teh Hoream ngomong-ngomong hansip mah teu purun, ek balik. Lah sarua urang gen ek balik nuturkeun si Ade. Yuk Dek urang balik. Yuron, lah balik we karena ganggu lah kena ketenangan masyarakat ya
Pamang nama budak lah budak cuma balik mana erek balik mau sok erek balik mau oh gitu cicil ini mana pada mana hayang jadi akhir teh bener ya cara mangat aja tuh mah Wah, orang mau balik. Orang mah yang jadi hansip cita-cita nage. Sarua aja orang yang mau bakal balik ah. Sarua wing ge. kan baik itu mah syukur cicil ini mana ngadukung karena kedisiplinan kehansipan Indonesia kan masalah nyeritakan pengalaman Pak JK mah nu penting mah orang sekolah galanya cak ujo Yuk. mulai sekolah zaman ayeuna geuning naon sok aya lah gitu TikTok. naon we lah nu penting mah siap Ya. yo barudak terus tanya gaya anak ade kan bae teh sarua ge nu penting mah bisa ngahibur we lah siap Siap. musik ya ki produknya cerita nama bapak ada bapak anak tua ya mana hati tekun rajin berlatih gitu mata ayeuna mah hari dikirimkeun ke daerah Timur Tengah ke Baghdad mana teh tapi tanah masih kene tah mana hayang seperti itu cita-cita ulah hayang bari nanutan cing benar ya serius nyaritakeun pengalaman anak gitu baheula teh ngartiin teh mana ulah bari seuri sing serius lah yang dia mah si dipecit ku sabun Pau yos. Upin kana bari sasarean. kan wae nu penting mah dinya semangat ngadengeun anak cerita ti bapak so sarare lah nang kelinga mendengarkan gitu nggak saya sarare mah lah boleh ngarek tugas mulai dengan kampung lah percuma ada tadi dengek ke cerita oke mulai yang kampung orang mah dalam mulut jalan apa deh hot nih ketik dia itu jalan kumaha suan tanah nya hot nih kumaha itu sebenarnya jadi tempat yuki ya ratu lah sepatu teh itu udara cuma kalau ayah bahaya mau bisa umpat tuh udara lah dengan sinar capi mau bisa sepatu senang lah bisa ayah bahaya ya kontrol lah cek urang atau geatkeun deui atuh rona dasar bisi cek epicenter nah sugan we bisi lah
Cik saha mana ngaran? Saha jawab luka, nya luka saha? Sing poho, saha dirinya? Bisa dibejakeun sia karona teh. Sebutan saha dirinya? Dan ada apa wae? Amung kan bae kitu mah. Baik sia. Tengah jawab. Erek ngajawab mah kudu aya jarco. Aneh mana mah. Kudu aya jarco, teu pengaruh. Moal kitu ada sieun kieu teh. Ada serem. Yang jelema mun ieu mah. Alhamdulillah aman aman. Kemana malam salah satu ngaji Asep? Bagian gawe mana ngaji itu? Kapan metak tanya oge urang mah ngaji. Oh, bagian saha gitu lobaan teh nu ngajina. Alhamdulillah sanu ngaji mah loba ngan urang teh hayang ngarempegkeun mudah-mudahan di Gunung Kondang. Heeh, malam saha hareup mah urang samperan lah. Era we atuh di urang teh aya 5 RT mah nya pemuda-pemudina aya saeutikan kamarana nu sawarehna. Padahal mah longsor, tsunami, banjir, tapi kena pengajian Ah, mana mah ngobrol teh sok komana karep sagala we disebutan. Nu pungkeun mah nyerlap meureunna TikTok. Kelabi teh asa bau naon, asa hiliuran kieu asa wau bauna Tuh, itu meureun tuh nu bau teh. Di mana we? Tas di wetan tuh. Kayak sawah lobaan teh. Loba barudak. Oh, geus teh udah deula teh dia keula. Ramenya yang namanya di wetan aya pemuda teh di kulon aya. Jadi eueuh istilah blok-blokan yang namanya euy. Alhamdulillah. Di dinya yang udud. Ya hayang atuh. Tah, rek udud maloba rek jarum coklat, rek samsu. Percuma bieu dibere ge. Udah naon ge jadi rasana kemang gading si dejorek mah. Wah, maneh ngomong teh parado. Jika tuh masaan. Lah, geuning kosong. Mana bener yang udud rek? Nya hayang atuh. Sarua urang ge hayang. Mana boga udud teh? Da sebenarnya mau yang kurang boga ieu. Namanya resep henteu. Tah, urut kieu naon di pulpen tah. Tah, kieu resep henteu. Tah, urut dengan kieu tah ngani. Udud naon deh ieu teh? Urut mapia geuning anu dina film-film. Kieu juga dodo. Duh, ngareunahnya yang nama teu kudu ngarona geus aya hansip we teh. Heeh, jongjon aya nama. Aduh, meni asa karareung kieu ieu teh peuting teh. Ngarona teh kurtiluan ngontrol teh, tapi ngan aya sorangan. Ka mana Pak Bayu jeung Pak Gojiunya? Ah, daripada keselek lakoh we sugan apaleun. Tah, geuning datang Pak Gojiu teh. Ka mana wae Pak Gojiu teh? Cager. Alhamdulillah dina kesehatan mah. Tas rolling. Mau patrol. Mana cicing wae atuh. Da weh nyampeur ka teh 5 RT. Nya atuh aya nama hayu tuh urang ngontrol. Kela ngadagoan saurang deui. Saha?
Pak Bayu. Oh, Jiu. geuning aya nama urang teh nya usaha hese, ngaduit hese. Nganu penting mah Jiu, urang mah kudu sehat. Amin. Da anu di rumah sakit ge tah hayang mobil, hayang sehat. Tah da ieu mah utang ka duit, matak hese di alana teh. Da baina ge di mana tuh eta tangkal duit teh? Hese ari urang kudu usaha anu bener. Tah, kira mah urang ge digawe teh kena japati. Alhamdulillah ini mah geus boga gawe tetap kieu. Komo ayeuna mah geus boga seragam pancip mah. Tuh. Oh, mending kudu hormat ku urang kitu nya. Hormat ka urang teh, ka urang hormat. Ari saurang di Pak Bayu ka mana ieu teh lila? Bugukeun lah dagoan sakedeung di sugan datang. Mas? Oke. Urus datang di rumah kita tadi. Kontrol heula di timlah kaler, Mas. Cenah naon? Tapi ngontrol ieu celana ka mana seragam? Oh, bete saking kurusuh da apa gini-gininya pasti narungguan. Sieun kasarean cek pamajikan teh gancang cenah jaga-jaga. Langsung ini bae buat pare. Mau jadi rusuh merenya Bayu mah. Terus era pincan. Ya, can kopi di mana atuh? Lila tuh ka beladinya tah ka Kopiah. Kopiah ya. Ngarah ieu ngarah teu tunuh. Tuh udah ge ieu pokok. Aya dina pesak. Ayeuna teh ngeriling langsung moal. Heula tuh istirahat heula lah santai we. Mau atuh istirahat ieu ke heula karu-karunya Babangsat ban. Lo bangsa. Cek saha Mas bener Mas? Aya kepalingan loa di dieu. Sieun lah ketiluan mah. Jadinya we panghalana ka hareup urang panghalana ku lompat lah. Siap pokona mah. Kamu Aron? Benar, Dang. Aing Aron, bebatuan baheula 3 detik. Ron. Cager mana? Diuk. Ngobrol aing mah obrolan ieu. Sok. Geus baru ke udu deh namanya. Geus. Naon tuh? Tiris kan teh, sum tiris. Ngan kopina can aya eta jieu euy. Heeh, keulah urang nyokot ka hareup. Siap minta ka barudaknya. Siap. Tah ayeuna mah maksa memeh nguriling. Urang teh kudu rada sigap. Siap. Jadi samemeh nguriling teh kudu aya apel. Nah, apel teh naon disiapkeun heula. Mariksa perlengkapan. Di situ aya bangsing. Itu mau senjata urang teh siap-siap. Bener-bener kudu naon oge kudu aya persiapannya Mas. Iya. Bener. Rek ayeuna wae. Ayo atuh puting. Puting. Nah, ngeunah keneh ieu teh ngarokok. Bae ke sambung. Ya ulah. Sok kurang baris heula ayeuna mah. Ron. Kumaha keluarga? Calager. Cager. Budak cager. Majikan calager. Ngan ayeuna usaha keur hese. Salah naon kamu ini sa? Nya ari usaha mah anggar we. Milu parkir. Terus Ron, tah. Tor bola lah, nyantai lah, rileks. Ya tuh cik ya. Selila tengah Ron. Hayang rokok nu rada pantes. Cing ayeuna urang tulungan ya. Urang keur gawe keur pabelit. Sugan aya
gawean rada merenah jeung urang. Lah, kamu teh kudu dirobah hirupnya. Ai markiran paling bebenangan sabaraha? Sari. Mah, moal jeung keluarga. Heeh. Jang dahar ge geus untung zaman ayeuna mah. Rawan. Di sini dinya bingung. Ya, geus ayeuna mah milu jeung aing lah. Masalah usaha aing boga bisnis gede. Target pokokna mah didinya sabulan hayang mobil naon kabeuli. Ya, urang mah sebenarnya atoh hayang ngawaran kalian. Ngan urang mah lain hayang mobil. Ngan urang hayang ngarobah kasih urang. Cik, digawena karena naon? Geus ulah robah tanya aing. Sia nu penting mah nya. Daek moal milu jeung aing sanggup tuh. Siap tuh. Siap gerak. Asing benar siapna ieu leungeunna kepat. Ah, itu. Siap, Jiu? Siap. Siap gerak. Maju, jalan. Yang cai oi. Caraan. Gerak deh. Itu jelema makhluk hidup gitu. Itu karena naon, itu karena potongan. Oh, mana? Oh, Mas, jadinya mah ka dieu, urang ka dieu. Sok. Oh, sok. Ada nyata itu dia. Tuh. Apa itu tuh? Itu lah. Kayak si itulah kan. Geus arek nyokot. Kurang bagian ngarungan. Dinya bagiannya penganduaan, heuh. Siap. Marana cenanya euy. Ninggalkeun ka aing aduh. Jung teh heula. Makanan aing sieun. Oke. Ek mulai gaweana iraha. Haptek ayeuna kamu. Boga duit ayeuna. Heeh. Geus gawe ayeuna jeung urang ayeuna. Rencana aya bejana nu disararung nu loba duit anu ka ATM nu mangke sarung sok loba duit. Tah urang yang anu ka ditu lah bari nu kitu mah. Yuk. Urang mah sekadar nuturkeun hungkul. Yuk, Wah. Nilem ieu mah Ron. Nilem ieu mah. Iya. Nah, aya tuh kan.
jelema bener eta teh jelema. Jelema sergap. Ulah kayak heula ulah kausu. Jelema lain ieu aing mah nih. Sumbat-sumbut kana bola aing teh. Jelema bener tingali. Tapi leutik euy. Leutik hirup. Hirup jelema bener yakin eta jelema bener eta teh Mas. Jelema hayu. Ayeuna we ayeuna kayak heula kayak urang kabelah katuhu. Karungna siapkeun. Aya siap karung mah. Mana teang karungna tuh Mas? Teang karungna. Sok diuk menang eta ti mana? Menang karungna. Ti usaha ieu. Aya pokona mau menang. Lain ti nu piah. Lain. Lain. Penting mah jang harungan heuh jiu. Tah ayeuna mah kieu strategina teh. Tah jiu didinya di belah katuhu. Heeh. Mas didinya belah kencan. Iya. Tah urang di tengah. Bener teh. Di dalam ka dieu. Nah, jadi di dalam. Kumaha itu jadi dam-daman? Jadi dam-dam teh bangsat. Bangsat na mana itu? Taletik ieu. Tah. Mana ka dieu? Heeh. Urang di dieu. Jadi paeh ieu ka dieu. Anger kana dam-daman si Mas. Geus lah, ayeuna urang teh mah. Hayu, aburu peuting. Mas. Bener eta teh jelema. Kayak wang sing dedeganana tinggal di dedeganana tapi nya juga jelema tapi bentuknya gitu. Mata kok kayak sing silika. Tadi cepinya mau cau. Tapi kacirina gitu. Tapi musik ayeuna tingali. Dalam sumpah mau geraknya. Nya mau gerak. Jelema berarti ieu. Langsung ku di dinya rungkuk. Langsung anu wanian teh. Heula, urang ti belah katu. Ini sok kencan. Ada di tengah rungkuk. Lu rungkuk ayang punya. Bener. Musik kakak jangkung. Aduh, nyeri, aduh, nyeri, aduh, Oke, pokoknya nama apa ya nama? Oke, Ron. Sok. Oh, bukan, kalur kan. Seumur-umur kekaraeun kita sial kieu. Bong ha? Maling jeung tukang parkir. Hah? Aduh. Hampura. Da meureun urang mah kakara gawe ieu. Biasana urang mau teh sok bebeja heula. Lain ge mau gitu mah. Tah, gawean sabanarna urang teh kieu. Ngan kakaraeun we ieu jelema dikeun ka lekipak gitu. Ke kantong lah. Ayo mah geus eta. Kalebar ieu ge. Anggar resiko namanya biar aku kan bawa. Benang, ieu warga bejaan ayeuna ulah Mas. Beja warga apa leuh. Heula hayang puas heula tiluan heula urang teh sebagai keamanan kudu numanggihan heula kudu sebeuh. Nya mah ti buka wae. Heula euy. Bener kitu tapi eueuh napasan ayeuna mah euy bapae kitu. Henteu aya kene sok buka penasaran euy. Tah sarungna buka tah.
Astagfirullahaladzim. Gini mah Kang Ule ko Jiu. Salah maneh dah tewak. Supaya itu tewak-tewak kuenya. Bener, Mang Ule teh. Kunaon gitu. Maka ditarewa ku sia. Siksa sia ku aing kabehan anak. Urang teh sayang cai. Nah, kumaraneh ditarewa ke boga titinggalian. Ayeuna mah kudu mantak hampura ka urang. Mun teu menta dihampura, ku aing disiksa kabeh. Dari Sugante sanes Mang Ule nya Jiu. Ungku we. Punten we Mang Ule da abi teh kumaha geuningan. Jajakan ku Uni abi teh saresna makian teh. Ayeuna meureunan Mang Ule, Jiu, Mas Ateng. Kewajiban urang meureunan deui kasalahan pada Mang Ule meureunan salah. Tadi kakak nong cai engkok-engkokan juga nusin. Jadi urang teh curiga keur mah tergenting di urang teh nya. Urang silih balubarkeun Mang Ule ayeuna ayeuna mah. Urang mah bari rek nang cai di hampura we nya. Nya sok. Aduh, kene di jalan heeh. Ayo sok balik we. Nya sok we lah. Berarti Mang Ule kateo deui. Budak saha mana? Di mana ieu teh? Peting-peting kieu. Kulunungan ngampi, pesum culik ieu. Budak saha mana teh? Siksa atuh ningali culik. Wah culik. Ditanya, budak saha? Mako sabaraha teh duit. Balik. Ya, urang teh di samping tanah maling.
karena keamanan. Udah nu bieu teh sarua perlu diamankan. Aman ke Bangsa yang kita wah, teh mana? Nya eta teu apal muka sabeng. Ai mana urang mana anu ke kita apal sih. Mana orang gunung udah kamari sih orang gunung Konang. Hai. Bener barudak aya namanya. Lain urang tugasnya lain ngomong-ngomong teu paru. Tugas teh urang teh geuning heuh. Naon? Geus sababaraha peuting urang teh. Kurang sare. Kurang sare. Tapi da demi keamanan urang teh kudu Nya siap. anger tapi kudu siap. Masnya keamanan tapi mun pamajikan kudu diparang. Kewajiban Ayeuna tanggal sabaraha ayeuna? gaji. gaji. Naon atuh cicing hang kapap. Kan mau mana? Nya gajihan urang geus tanggal ieu ngora eta teh. Lain Mas, didinya teh. Tadi urang ngobrolkeun keamanan kudu ikhlas jeung ridho. Karena oge sebagai keamanan anu siap berjuang ngabela di kampung urang teh kudu aman. Nama ayo anu dibaca teh gajihan bener teh Jiu. Nya komandan ada orangnya tugas mah tugas ada memang kewajiban katanya ada kumaha atuh ngada satunggung eta mah da geuning di imah masih keneh loba pangabutuh deui kreditan ieu kreditan itu malahan mah Bang Emok oge aduh geus riweuh we ieu teh pikiraneun koloyong ka ditu koloyong ka dieu neangan da kitu atuh da kumaha imah bakat urang karena Allah tugas ieu mah kitulah urang teh da ngabaktinya gitu-gitu pabayu lah. Punten Pak Komandan ya. Komandan Cik Mas. Kumatak Mas, Cik Akang. Bahan riba teh haram. Jadi ulah sekali-kali deui. Kali. Bener we. Dari yuk. Oh, kakak komandan hayang we ngareunah. Sekali-kali anak tua hayang ngareunah tenang. Ai didinya kapan rek ngareunah sakedeung deui. Oh, anjing gaji. Anjing gaji. Ayo. Diuk. Jadi kumaha Komandan ayeuna? Si mah hayang ngitung-ngitung we gaji. Potong wae kitu Ji. Urang ampun budak teh nya. Ulah wari potong Pak Komandan. Karunya jadi gawe can kudu. Nah, gitu. Jadi mana nya kurang sare oge demi keamanannya. Penting mah di lemur urang teh aya huru-hara anu balalangor nya gitu balalangor teh lain bangor teu pararubuh gitu nya bisi aya kalimitan teh pada dia budak puluhan gitu tanya sebagai orang tua teh meureunhan kudu ngawasi mariksa ya pergaulan beragama Aku main atuh. lah ayeuna mah Istirahat geus. heula atuh da encan ngareunah ieu teh Tanggung godok naon atuh? bere ulah Ulah udah leutik. bere di bawah umurnya can cukup ieu mah Jiu Sorry. hayang hayang yang wae heula aya nama urang berdani isla sagedeung da ari genting-gentingna meumeureunana mah di jam 12 ka ditu biasa ya apalan udah sena genting teh kana naon kitu sih teh apa nu karana anu rek jahat mah kadang-kadang nemuan lengah nya ngan kurang gitu sok saeutik lah ai urang teh di dieu teh di lembur teh lain masalah keamanan kita si aya nu rek kajuru teh si aya ring nya bisa anu maot teh nya kitu nya pantang jawab kurang pan selaku keamanan penting gitu logistik berenang di logistik untuk patur untuk naon buat urang ini nginjem lain usaha nginjem lah nya aya para pote teh nginjem teh kudu dibalikeun ya pasti dibalikeun deui kan nyiman KDKM biasa dibalikeun ini nu kamari pacul kan nginjemkeun euy ka batur da eta mah kagok misi sieu mah apa Geus lah ayeuna mah. Urang istirahat geus. Sabab ayeuna geus penting. jam berapa Nguriling deui. kumpul nguring da ayeuna teh Nguriling jam tamu apa? ulah wakanya nyokotan perelek Ulah. Gede perelek pangke kasubuhnakeun atunya. Gitu. Ari perelek teh wajib da meureunannya. Wajib tah gitu. Bisa dikumpulkeun mah jadi bisa Bisa. dipakai ke ompleng urang teh nya. Gitu bener aing.
pakai ompreng anu digarawe di pesantren atau di mana we kitu nya. Nya cing ge jika dek dijual deui sih mah kade. Kudu dikumpulkeun eta teh. Kumpulkeun mah. Nya dikumpulkeun. Bener. Ayeuna teh keur usum naon ayeuna teh keur usum hujan beutnya. Hujan jeung maling. Usum hujan teh sih masuk nyumput. Hayang ngeunah we cicing teh ngeukepan pamajikan beneran. Urang mah geuningan kamari duaan ulah kitu lawan urang teh. Oh, atuh da pasti ada teman manusiawi atuh. Dan atuh teman normal atuh eta mah atuh Ulah sok kitu. karunya ka Bunda Mantili atuh. Mantili. Nasuri. Ayo atuh ayeuna mah. Ayo ulah. Riling we. Riling we. Paling mah atuh mah. Mana kau. Loh, bos. Ampura kamari urang operasi penjambretan. Teu berhasil, eta mah keun. Da kakara. Urang milu jeung kamu. Teu naon tamarah. Keun lah. Ayeuna mah urang boga strategi baru. Halus. Siap. Ayo. Bos, yuk ayo nama orang dengan alat-alat najanya. Oke, untuk alat. Ayo. Wah, bos, pilihin bos. Ya, hoream antik ya bos. Mana mah, hoream mah guna urang mah kieu mah. Berat. Ai berat mah geus ulah mau katunya apa. Berat ieu bos. Bos, ayo mah sasarana teh bos. Ayo, tapi pararoid ieu teh. Sugan ieu benernya urungna. Oh, cek aing teh gini. Jangan deh. Jadi. Bos. Tah, ieu siga nama di dieu ya. Oh, hartana teh di dieu ya. Bawa wae. Telat bawa eta. Tah, ieu meureun bos ya. Oh, iya Mas. Lumayan ya, saudara. Bisa kaburan untuk pokoknya. Udah geus kemana? Aman. Mas kabur. Wah, sok bunga-bunga di dieu sok bahaya aya urang berbisa di dieu teh. Berbisa. Poholo. Cidu berbisa. Berbisa. Dak leutiknya hono. Orai kobra di TKHD. Wah. Cuk saha Dia pernah mangihan. Mangihan. Orai kasur paling Orai kobra bener ge awas sageunding bakal aya. Wah, yang mana anu aya budak saya. Mata ulah ka sulang-suling mangga ditiup. Ngajakeun dirinya mah terang ngawaru ka kolot. Kolot cuk saha kolot budak. Aya mau disebut kolot. Oh, Naon di jantengan naon? Naon? gayaan utak-utak di teh euy. Wah, pelek yuk, pelek, tinggali. Yuk. Jauh. Pelek. Tuh, tinggal itu. Wah, tinggal itu. Tinggali. Orang itu bener teh. Tuh, orang tinggal itu. Kapan dia buka jurus cenah? Iya, jurus. Tah, ayeuna pan aya tiluan. Kumaha wae kumaha carana sangkan eta orai beunang. Kacik urang bagian aya. Jadi kumaha we arahkeun heula urang bagian naon? Inya bagian joget. Ayeuna bagian lewat, bagian suling. Oh, sok tak kitu mah aman. Tuh, nyaho sing percaya. Ulah ningali dedeganana
orang yang bisa taluk tinggal itu. Percaya tuh. Heeh bener percaya Jiu. Kita kudu hati-hati. Ieu teh orang yang bahaya ieu teh. Berarti kudu tiluan mun ewak orang itu nya bisa dipakai usaha tuh kieu Mas. Bisa bisa tukang obat. Bener. Eta rek kumaha kan orang ayeuna. Asupkeun ka karung eta mah. Karung Rek dijual ka pasar kumaha ieu teh? jual ka salah kasok ke pasar tukang obat. Heeh. Bahaya sabab ieu teh lamun teu ditewak mah. Ngaganggu kan buka imah di dieu. Bener. Berarti segala aman kieu mah nya. Aman geus kieu mah gitu. Anak ajaib beureun we. Hayu atuh lah ayeuna mah genceng ka karungan. Mun dipacok ku ora ieu moal fungsi semenit. Naon? 2 jam ge paeh. Benernya. Hayu atuh lah. Ayo. Ayeuna mah. Ayeuna mah alhamdulillahnya. Aman. Nya ngomong-ngomong ieu geus beuting ge masa karuriga kulo kono. Itu. Kita sieun nya. Ayeuna geus carana. Ka mana? Alpukeut. Asa aya itu naon euy. Lah, maneh masuk pana dahareun we inget teh tinggal dari geus. Jo. Kacang. Woi. Bangsa teh mana? Bangsa nunta. Bangsa. Gede no. Duit bukan duit. Duit tadi mah. Pula. Nyawa. Duit. Mungkin nyawa Yang selamat nyawa. Hayang. Duit hayang. Dia kan duit. Jangan bisa. Ayo butuh. Kan beli HP. Ngenong. Ya. Kali dia kuat. Yuk. Yuk. Tak rugi aing. Anu penting aing untung. Karap sia rugi. Minum. Ini bos. Buka atuh. Pahit karet. Naon nih? Bikin kompak. Rugi sih ya, palingan baik. Tak, siap bisa kelihatan, gebung. Buka bos.
Ampun Pak, ampun. Kapok, ampun. Ampun. Aduh. Ampun. Ya, Mas, siap. Bawa ke pos lain. Ayo. Iya, bawa. Siap. Naon maneh melongkeun ka dieu sebenarnya lain kana dieu nyari ka itu